Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayati. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasir nulung kawin taya jawan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Tarung ijen jajaten saterusna lumangsung. Pedang mustika dina leungeun Dewi Angrum kawila ngabahayakeun ngarah kana anggota badan lawan. Tapi Dewi Angrum beuki nambahan kakagetna sabab Rasanti tetela mampu ngimbangan kecepatan gerakna. Ilmu silat anu kacangking ku Rasanti memang lain sambarangan sabab Rasanti geus nyangking ulin karuhunan ti Sirawing anu jadi bapakna jeung ilmu mandihiang ti Saraswati anu jadi indungna. Ayo lawan. Waktu samberan pedang oleweng kegigireun badan Rasanti. Harita Rasanti ngamangpaatkeun eta kaayaan leungeun katuku ngetig kana pigelang leungeun lawan sedangkeun suku katuku leceh kana lebah iga burung anu jadi lawan. Dewi Angrum ngagerok kaget jeung nyeri daek teh daek manehna dina waktu harita ngabangkieun mundur ka tukang. Des, jedah des.
panggieng. Dalideg, Dewi Angrum mancukeun deui tangtunganana dina kaayaan sayaga diri ngawangun pasangan. Sanca dawuk anu ngabandungan kana lumangsungna tarung kawilang kaget ningali kana eta kanyataan. Manehna henteu nyangka upama Rasanti anu nilik kana kaayaan mah jelas sahandapeun Dewi Angrum dina hal umur, tapi tetela tahapan ajen pangartina malah leuwih punjul. Sanca dawuk merhatikeun Rasanti bari ngupat dina jero hateuna. Dan dia jelema teh adi sugan aing si Rasanti teu kitu tahapan ajen pangartina. Buah-buah ye Dewi Angrum bakal kasoran eleh jajaten. Pasti eleh jajaten ye kana kieu gelagatna mah. Mun nepikeun karubuh teh kapaksa kudu aing deui bae meureunan ye anu ngaberesana. Dewi Angrum anu kaentepan ku rasa panasaran henteu rek nyerah ejeng narima kitu bae kana kanyataan anu keur karandapan ku dirina. Bari ngawangun pasanganana, Dewi Angrum netep seukeut ka Rasanti bari terus nyarita. Ulah bakal ngarasa gede hate si Rasanti. Kuring can rumah saeleh jajaten ka titih pangarti sia deuleu. Nu matak ieu tarung urang teruskeun nepikeun ka salah saurang di antara urang aya anu ngabebengkang dina luhur lemah sia. Awal ti dituna, jalma anyar di dunia kajawaraan make jeung kudu ngelehkeun si Dewi Angrum. Rasanti ngan ukur imut bari terus ngawalon pondok. Nu matak sok maju deui Andika. Hade, tadahnya. Ya. Pedang mustika dina leungeun Dewi Angrum. Harita naratas digas rek ngarah kana beuheungna Rasanti. Tapi Rasanti tangtu be lain jalma bodoh anu bisa narima kitu baik kana samberan pedang lawan. Harita manehna ngagentak uncat kacepetan gerakna memang di luar dugaan lawan. Gerakanana bangun anu harampang pikeun anu kasakitu kalina panarajang lawan teu keuna kana sasaran. Los. Ayo lawan. Dewi Angrum terus ngarangsek ku panarajangna, tapi Rasanti lain bae bisa nyingkahan ejeng ngabedung panarajang lawan. Mangsa bantro kakuatan tanaga ngaliwatan leungeun masing-masing anu dieusi ku geteran tanaga lapisan. Ngaranjuk kaget Dewi Angrum sabab samberan angin atawa geter kakuatan tanaga lapisan lawan ngandung kakuatan hawa tiis anu tembus kana kulit leungeun Dewi Angrum. Mangsa bantro kakuatan. Tacan leungit kakagetna Dewi Angrum. Rasanti harita geus ngarangsek maju narajang. Akhirna pedang nu aya dina cekelan Dewi Angrum lepas. Kabenangan ku ketigan leungeun anu jadi lawan. Anu saterusna runtuyan panarajang ti Rasanti geus teu bisa dihalangan deui jeung disingkahan deui ku Dewi Angrum kena kana anggota badana. Kajadian anu saterusna memang geus teu bisa ditawar deui ku Dewi Angrum. Manehna ngagero kaget bari ngacengkang ka tukang terus membengkang maring lemah. Cengkang kebut. Kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku Dewi Angrum ejeng Sanca dawuk. Upama dina waktu harita Rasanti aya dina pihak anu unggul. Sanca dawuk gancang sadar kana kanyataan anu lumaku dina waktu harita. Laras anting digolerkeun heula dina luhur jukut garing. Anu saterusna ngagajeleng luncat ka hareupeun Rasanti. Gajeleng. Gede. Sanca dawuk geus pancuh dina tangtunganana di hareupeun Rasanti. Dua tetepan bantrok. Sanca dawuk nyerenge seuri bari teu lila terus nyarita. Maneh lumayan oge boga pangarti teh geuningan Rasanti.
Cukup hebat oge tah, cukup hebat oge. Bisa ngarubuhkeun Dewi Angrum. Ayeuna kapaksa dewek anu bakal maju pikeun Nina Ilaing sia. Rasanti geus bisa ngajudi. Jalma saperti Sanca Dawuk memang lain ulat jalma bager. Nu matak Rasanti jadi tambah waspada. Kakaraku ningali gerakanana waktu luncatna oge geus bisa kaukur ku Rasanti. Sanca Dawuk memang lain lawan anu enteng. Teu kudu loba carita. Ajeng catur tanpa bukur Sanca Dawuk. Tujuan kuring dina waktu ayeuna nyaeta hayang nulungan ngabebaskeun laras anting anu tanpa daya. Nu matak ayeuna teu kudu loba carita. Leuwih hade buktikeun kehebatan ilmu Andika Sanca Dawuk. Hebat. Hade Rasanti. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikan sahasi Sanca Dawuk. Geura tarimakeun akibat anu bakal tumiba ka diri maneh sia Rasanti. Ya. Kecil sebruk. Su. Sanca Dawuk dina waktu harita langsung naraja ngagunakeun jurus Sanca Brajana. Rasanti kabilang kaget anu lain di kieuna ningali datangna panarajang lawan anu saperti kitu. Rasanti ngimbangan panarajang lawan ku ulin karuhunan jeung ilmu mandehiang. Dirina memang teu miharep cilaka ku panarajang anu jadi lawan. Ayo lawan. Tapi Sanca Dawuk sigana bae hayang buru-buru bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan, teu matak aneh. Lamun terus ngarangsek kuruntuyan panarajangna kapaksa Rasanti nakis ke juga bendung datangna panarajang lawan. Bantrokan kekuatan tanaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing. Geus teu bisa disingkahan deui. Rasanti anu kadorong mundur ka tukang mangsa bantrok kekuatan tanaga lapisan. Sanca Dawuk pancuh dina tangtunganana nyerengeh seuri ningali Rasanti dina waktu harita nyengir lantaran tulang leungeunna karasa nyeri. Ngahegak ngatur napasna kadenge Sanca Dawuk anu nyarita. Nu kieu patut coba-coba rek ngalawan ka dewek. Gede hate maneh Rasanti. Kakara boga ilmu anu kitu patut geus wani nangtang ijen jajaten ka dewek. Geus moal aya deui waktu pikeun ampun deuleu kojor maneh dina poe ayeuna sia kuleungeun dewek. Caritaan Sanca Dawuk anu ngandung ancaman seperti kitu tang tube lain ancaman kosong. Buktina bieu geus kabandungan ejeng karasa ku Rasanti kekuatan tanaga lapisan ejeng ilmu silat lawan memang leuwih punjul batan dirina. Tapi Rasanti sanajan pangawak wanoja manenah henteu ngarasa risi ku pati rempan ku ajal. Sanajan tahapan ajen pangarti Sanca Dawuk leuwih hebat ejeng leuwih punjul, tetep manehna henteu ngarasa gimir. Ulah bakal sombong anjeun jeung takabur Sanca Dawuk. Nu mastikeun ajalna manusia lain Andika deuleu. Kuring can ngarasa eleh jajaten katitih pangarti dina waktu ayeuna. Ayo urang teruskeun tarung. Leuwih hade buktikeun caritaan Andika jadi kanyataan. Rasanti kalaka bangun anu nangtang puguh be Sanca Dawuk beuki ambek muncereng ka Rasanti terus nyarita deui. Maneh memang geus moal dibere diampun sia Rasanti. Cucu mah calutak sia maneh teu nyaho saha aing anu sabenerna. Rasakeun sia. Ya. Sanca Dawuk maju deui narajang ka Rasanti. Panarajang Sanca Dawuk jadi lebih hebat jeung lebih cepet batan tadi. Rasanti nyobaan ngimbangan daya panarajang lawan, tapi ilmu silat Sanca Braja memang utamakeun kana tata gerak anu ngandung gerak tipu.
Rasanti anu can pengalaman jeung hareupan lawan dina mangsana tarung jadi kacolongan antukna mimiti panarajang sanca Dawuk kena kana anggota badana. Rasanti dina waktu harita ngabangkieung mundur ka tukang. Sanca Dawuk beuki gede hate terus ngarangsek ku panarajangna. Ningali keayaan Rasanti anu kadese saperti kitu, Wiguna tangtu be teu bisa ngantep kana eta keayaan. Wiguna harita ngagaceleng luncat milu ngabantu ka Rasanti mangsa nying hareupan anu jadi lawan. Celeng suku kieu. Wiguna narajang ka Sanca Dawuk kapaksa Sanca Dawuk teu jadi narajang ka Rasanti. Ningali Wiguna milu ngabantu ka dirina. Rasanti lain ato kalakah jadi salempang sabab bisa ngukur nepikeun ka mana tahapan ajen pangarti Wiguna. Malah ku ayana Wiguna datang ngabantu keayaan bakal leuwih ngabahayakeun kana kasalametan jiwana Wiguna. Ngegentak harita Rasanti luncat deui marengan tata gerakna Wiguna anu kakara sababaraha geplakan oge geus mimiti katingali kadese. Kapaksa Rasanti ngabendung panarajang Sanca Dawuk anu rek ngegempur anggota badan Wiguna. Jadi Rasanti kadorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sanca Dawuk terus ngarangsek deui ku panarajang susulan. Rasanti jeung Wiguna sanajan duanana nguras tanaga jeung pangartina memang lain lawan anu imbang keur Sanca Dawuk anu ngagunakeun elmu Sanca Brajana. Akhirna kanyataan anu geus teu bisa disingkahan deui ku Rasanti jeung Wiguna. Duanana dina waktu harita ting jarengkang pada rubuh silih susul. Rasanti jeung Wiguna pada rubuh ting barengkang dina luhur lemah. Sanca Dawuk pancu dina tangtunganana bari ngalenggak seuri ngumbar kasukana. Si laing duaan memang dasar kudu kojor kuleungeun dewek dina waktu ayeuna sia. Kojor teu bepuguh maka jeung pipilueun kana urusan batur sia. Bongan sorangan geus lancang jeung kumawani sia. Nu matak tadi make nasib anu karanapan dina waktu ayeuna ku si laing duaan. Lamun memang mampu coba harudang sia. Rasanti jeung Wiguna memang teu bisa buru-buru hudang. Anggota badan kabenangan ku panarajang lawan karasana nyeri parat kana tulang sandi. Dua nanangan ukur bisa ting salengir nahan ka nyeri. Dewi Angrum anu nyeri hate lantaran eleh jajaten ku Rasanti kadenge harita nyarita ditujukeun ka Sanca Dawuk. Tong dililakeun deui Kang Sanca. Eta mangkuluk buru-buru perenan jiwana. Duanana sakalian ulah teu tah hirup jelema kitu patut mah. Suka kana hatena upama eta dua jalma gak nyampana jadi bugang. Gancang paehan Kang Sanca. Sanca Dawuk ngareret ka Dewi Angrum terus nyarita. Tenang Dewi. Di antara urang geus aya katang tuan saha bae anu kumawani lancang jeung kurang ajar ka urang. Ngandung harti nyawana kudu ngalayang. Hayo hudang sia maneh Rasanti ya. Wiguna. Lamun bener-bener si laing masih kene mampu ngalawanan, hayo hudang sia, hudang. Rasanti anu katingali pangheulana ngoneal hudang, manehna memang maksakeun nyobaan ngoneal hudang tina ngagolerna. Sanajan bener Rasanti bisa ngoneal hudang, tapi dua sukuna harita ngageleter, nangtungna teu bisa pancuh sakuma mistina.
dua suku geus ngageleter seperti kitu masih keneh wani sia Rasandi kekeh hayang neruskeun lumakuna taruh si laing jadi sia kojor teu dina waktu ayeuna si laing lantaran maneh anu pangheulana hudang maneh anu bakal pangheulana pae sia. Rasanti dina waktu harita neuteup ka Sancadawu teutepan anu geus ngandung perasaan peunggas harepan dirina memang moal mampu sanajan kalah kumaha oge ngimbangan lawan seperti Sancadawu anu kakuatan tahapan ajen pangartina memang leuwih punjul batan manehna. Rasanti kadenge harita nyarita lalaunan. Anjeun memang hebat Sancadawu kuring rumasa katitih pangarti ku Andika lamun memang boga karep rek binasa ka kuring sarta kuring kun dibinasa ku leungeun anceun daya bayana kuring memang moal mampu neruskeun lumakuna ieu tarung kuring pasrah. Memang kudu pasrah sia deuleu sabab geus moal aya anu bisa nyalametkeun deui ngalayangna nyawa maneh dina poe ieu sia Rasanti. Bongan sorangan geus pipilueun kana urusan dewek nu matak tarimakeun nasib anu bakal tumiba. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Rasanti narik napas panjang bet jadi inget ka Sirawing anu jadi bapakna cacakan upama didinya aya Sirawing mah anu jadi bapakna meureunnan jiwana bakal aya anu nulungan. Tapi kanyataan anu ayeuna keur disingaheurepan ku dirina kawilang kanyataan anu bener-bener pait jeung peuheur karasana sabab dina waktu anu moal lila deui manehna bakal ninggalkeun alam pawenangan. Rasanti jadi ngomong sorangan dina jero hatena. Geus angkat bakal panggijeng kajadian anu seperti kieu bet kudu ajal ku leungeun jalma anu ngaran Sancadawu tara teuing bae inung jeung bapa aing leungiteunana sabab aing jeung Kang Wiguna bakal ajal jadi tumbal di ieu petempatan. Ningali Rasanti ngahulang bangun anu geus pasrah kadenge harita Sancadawu nyarita deui di barung jeung seuri nandakeun hatena anu suka. Sok sia geura sambat indung anu ngandung bapa anu ngayuga deuleu Rasanti papatkeun jampe pae sia deuleu sakedeung deui kumaneh bakal karasa kumaha nyerina mangsa nyawa ninggalkeun raga. Bongan sorangan mani ganggu ka diri aing sia si Sancadawu tong boroni maneh Rasanti sanajan dewa paribasana moal wanieun ganggu deuleu sia ka dewek. Rasanti netep seukeut ka Sancadawu terus nyarita. Teu kudu loba carita Sancadawu lamun memang kuring kudu ajal ku leungeun Andika dina poe ieu taya bayana sok ngelaksanakeun karep jeung pemaksudan Andika dina waktu ayeuna kuring geus sayaga pikeun nying harepanana. Lamun kitu Rasanti rasakeun ayeuna deuleu sia panarajang dewek anu bakal mungkas kahirupan maneh dina poe ieu. Ya. Sancadawu memang geus gilig rek ngabinasakeun Rasanti sedengkeun Rasanti harita geus pasrah kana nasib anu bakal tumiba ka dirina. Tapi memeh panarajang Sancadawu kena kana sasaran aya cirim anu ngajorelat puncak anu saterusna mapak datangna panarajang Sancadawu. Dua kakuatan bantro Sancadawu jeung cirim anu mapak panarajang manehna pada timbang kieu malu nurut ka tukang. Sancadawu gancang mancukeun tangtunganana kitu deui jirim jalma anu anyar datang. Rasanti jeung Wiguna pada ngemplong hatena sabab tetela anu datang teh geuningan Sirawing anu geus terus rasa nuturkeun Rasanti jeung Wiguna anu jadi anakna. Sirawing teu mikeun lamun anak jeung muridna jadi korban kakejeman Sancadawu anu mata manehna datang pikeun nulungan. Menang sajongjongan mah Sancadawu teu nyarita
banget ngarasa kaget anu lain dikieuna ningali kaayaan jalma anu anyar datang anu tetela geningan si Rawing. Dewi Angrum tina kaget timbul kabunga. Ayeuna kasempetan anu hade cek pikirna nyaksian si Rawing binasa ku leungeun Sancadawuk. Sancadawuk oge jadi leungit kakagetna diganti ku rasa kasuka puguh geus lila nyidem perasaan cecep jeung geuleuh ka si Rawing. Malah manehna boga perasaan hayang males pati jeung kanyeri ka si Rawing. Tetela si lain geningan Rawing. Kabeneran pisan ditepungkeun di dieu apa keneh si lain kadawek ha? Jalma anu bakal terus neteuli pikeun males kanyeri sia. Si Rawing sikepna tetep tenang nyerenge seuri bari terus nyarita. Kuring kapaksa datang Sancadawuk. Sabab ieu Rasanti teh anak kuring, terus ieu we gudang murid kuring. Pirah kurek dibinasaku kudu diantepkeun mah tah. Jadi cek kuring mah geus meujeuhna robah tah adat jeung kalakuan teh. Bebarengan jeung Dewi Angrum ieu teh. Geus weh lah jadi salaki jeung pamajikan terus weh babalik pikir. Geura sadar tina lampah anu salah jeung anu sasar. Ilir nyaling ku kaeling. Kangaranan terus-terusan ngagugu nafsu mah ngagalur karep sakarep ingsun. Kaduhung keh gerak sance, kaduhung keh sance. Nyaan, lain mamatahan ieu mah tapi nyalingan. Sancadawuk mundelik sapasang panona muntab amarahna ningali sikap si Rawing anu tenang sarta caritaan anu kalakah mapatahan. Motong make jeung nasehatan segala rupa sia deuleu Rawing. Dina waktu anu katukang bisa jadi maneh memang leuwih hebat tibatan dewek. Tapi ayeuna si Sancadawuk montong disarwakeun jeung waktu anu katukang sia. Hutang pati bayar pati, hutang nyawa bayar nyawa. Putri Dangiang guru Dewi Angrum Ki Buyut Ireng pada ajal binasa ku leungeun maneh. Kawajiban aing ayeuna pikeun ngayakeun balitungan jeung si laing sia. Karti. Nya kaharti henteu kaharti atuh ku kuring mah Sancadawuk. Sabab ari pamadegan kuring mah Boh Dewi Putri Dangiang guruna Dewi Angrum kitu deui Ki Buyut Ireng. Ajalna teh lain ku kuring tapi dihukum ku lakuna didakwa ku lampahna. Manehna nyabakseuna kudu wani narimakeun panasna. Jadi ajalna teh lain lantaran laku lampah kuring anu ngabinasakeun tapi lantaran bongan laku lampah maranehna. Jadi ulah rek nyalahkeun ka kuring, ulah rek nyalahkeun ka kuring. Jeung ulah salah ngahartikeunana. Eta dua jalma lamun teu sasar lampah nama geus bisa dipastikeun moal make kudu ngaranapan kajadian saperti kitu. Sok tanyakeun geratah ka Ki Buyut Ireng anu di jero kuburan. Dewi Angrum anu geus teu sabar hayang geura ningali si Rawing ajal binasa ku leungeun Sancadawuk kadenge harita nyarita ditujukeun ka Sancadawuk. Kang Sanca, jalma saperti si Rawing geus ulah loba deui diajakan ngobrol Kang. Memang kahayang jeung karesepna si Rawing mah diajak nyarita. Buktikeun kemampuan Kang Sanca. Sok, buktikeun binasakeun teh eta jelema nu ngaran si Rawing teh Kang. Si Rawing ngareret ka lebah Dewi Angrum bari nyerenge seuri terus nyarita deui. Nah, nepikeun ka kitu eta Dewi Angrum. Bakat ku cecep jeung geuleuh meureunan nya ka akangnya. Teu mikirkeun yen hirup akang teh aya anu boga. Henteu bisa sangeunahna dicokot kitu bae. Sabab akang oge moal cicingeun da lain tangkal sampo. Anu bisa dirabut ngan ukur ngajentul cicing bae. Nya meureunan akang teh bela pastina oge. Sancadawuk mureleng ka si Rawing teu lila terus nyarita deui. Nu matak ayeuna urang buktikeun sia deuleu Rawing.
si laing atawa dewek anu bakal ngabepengkang jadi bugang di tempatan. Coba-coba sia deuleu montongan ukur karakang ngomong dewek anu bakal nganggeuskeun hirup si laing dina waktu ayeuna sia. Nya ari bisa onaman hempek teh teuing atuh eta mah. Ari bisa mah hempek teh teuing eta mah. Meureunna ieu hirup kuring teh ku anjeun sanca belewuk kudu ajalna dina poe ieu lamun geus tepi kana waktuna mah sanca belewuk. Ngan sugan nyawe eta karep jeung kanyataan teh bisa jadi kanyataan. Si Rawing tetep tenang. Henteu sieun ku ancaman Sancadawu. Sedengkeun Sancadawu anu geus ngarasa nyangking elmu ti Kibuyut Ireng jadi ngarasa nguntup pikeun ngabinasakeun si Rawing. Dewi Angrum oge dina waktu harita manehna beuki kemes jeung ambek ka si Rawing anu dianggapna bangun anu teu ningali sabelah panon ka Sancadawu. Tang Sanca, jelema saperti si Rawing mah geus entong diajakan deui nyarita, Kang. Bidasakeun ayeuna keneh, Kang. Sok gancang paredan gimana Kang Sanca? Serok. Sancadawuk dina waktu harita ngalengkah maju bari jeung ngawangun pasangan. Netep seukeut ka si Rawing terus nyarita deui. Itu kudu loba carita sia deuleu Rawing. Geura saya kan diri pikeun binasa ku leungeun dewek dina waktu ayeuna. Rasakeun ye kumaneh. Sancadawu maju narajang langsung ngagunakeun ilmu sanca braja dibarengan ku kekuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kituna teh lantaran geus nyaho saha si Rawing anu jadi lawana dina waktu ayeuna. Berita suara Karawang. Tapi si Rawing tangtube lain lawan anu ente. Kawilang geus asak dina ilmu jeung pangalaman. Panarajang Sancadawuk teu bisa kitu bae keuna kana sasaran. Si Rawing mampu nyingkahan gempuran lawan sanajan tata gerak lawan ngandung kaistimewaan dina hal gerak tipu. Si Rawing kawilang kaget oge ningali parobahan Sancadawu sabab tata gerak Sancadawu teu beda jeung Kibuyut Ireng. Kitu teh mah lantaran ajen pangarti Kibuyut Ireng memang geus hasil diyakinkeun ku Sancadawu. Sancadawu beuki panasaran hatena sanggeusna ningali si Rawing mampu ngimbangan daya panarajangna. Rasanti jeung Wiguna anu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung harita kaentepan ku perasaan salempang. Inggi si Rawing aya di pihak anu kasoran upama nepikeun ka kitu geus bisa dipastikeun Sancadawu geus moal mere diampun kanu jadi lawan. Si Rawing jadi bisa ngarti ayeuna mah elmu Kibuyut Ireng tetela geus kacangking ku Sancadawu. Ngandung harti si Rawing sarua be jeung adu hareupan jeung Kibuyut Ireng. Tarung anu lumangsung beuki ragut. Sancadawu terus naker tanaga jeung pangartina. Manehna bener-bener nafsu hayang bisa ngabinasakeun nu jadi lawan. Tapi kangaranan ngabinasakeun lawan saperti si Rawing tangtu be lain pagawean anu gampang. Sabab si Rawing memang geus bisa ngarti yen elmu Sancadawu jelas elmuna Kibuyut Ireng.
Rasanti ningali aya kasempetan anu hade harita nyamperkeun ka lebah laras anting anu saterusna ngabebaskeun laras anting tina kaayaan dirina anu dilumpuhkeun ku Dewi Angrum. Ningali laras anting dibebaskeun tina panglumpuhan Rasanti, Dewi Angrum teu wani ngalakukeun tindakan naon-naon sabab geus jelas tahapan ajen pangartina Rasanti aya di saluhureun manehna. Dirina dibebaskeun tina panglumpuhan, laras anting nganuhunkeun kana piturungna Rasanti kadenge harita nyarita lalaunan. Hatur nuhun kana bantosan sareng pitulung salira. Pemerintah aya pitulung di salira mah duka kumaha kayan api. Cek laras anting sorana dumareda sedih campur jeung bunga. Laras anting diajak nangtung ku Rasanti. Teu lila kadenge Rasanti nyarita di barung jeung imut. Teu kadasar emutan ayeuna mah. Langkung saya salira tenangkeun bae heula ayeuna mah nya emutan. Mudah-mudahan be pun bapak di pihak anu unggul mangsa ngungkulan jalma seperti Sanca Dawu anu kejem telenges dina tindakanana. Laras anting unggul manehna oge memang miharep si Rawing aya di pihak anu unggul. Laras abdi oge kitu pisan. Margi upami Sanca Dawu anu unggul tos tiasa dipastikeun urang sadayana bakal cilaka. Titina ku si Sanca Dawu tur dibinasa. Itu yang namanya urang Bandungan bela kumaha pungkasanan lumakuna tarung dina waktu ayeuna. Kabeh perhatian dina waktu harita dipusirkeun deui kana lumangsungna tarung antara Sanca Dawu jeung si Rawing. Sanca Dawu anu terus ngarangsek ku panarajangna tetela masih keneh tacan bisa ngarubuhkeun lawan sabab si Rawing masih tetap mampu ngimbangan daya panarajang lawan. Dewi Angrum ngagero ka Sanca Dawu mere sumanget sangkan Sanca Dawu buru-buru bisa ngabinasakeun anu jadi lawan. Kancang rubuhkan Kang Sanca. Si Rawing geus tong diberi ampun jeung kasempetan hirup Kang Sanca. Ayeuna waktu anu hadepikeun ngayakeun balitungan jeung si Rawing. Kudu unggul Kang Sanca. Kudu unggul. Sanca Dawu terus ngaronjatkeun kecepatan gerak panarajangna. Tapi si Rawing anu ngagunakeun ilmu pancerasa sarining bayu. Jiri mengalir upama kalangkang, kecepatan gerakna teu beda ti angin, ngajadikeun runtuyan panarajang lawan teu bisa asup keuna kana sasaran. Sedengkeun si Rawing anu geus ngarti kana kakuatan lawan, manehna teu wani nibankeun panarajangna sabab lawan boga kekuatan ilmu muara braja anu mampu nyedot kekuatan tanaga lawan. Sanca Dawu anu terus-terusan ngarangsek ku panarajangna akhirna jadi mimiti leuseuh tanagana sabab satiap panarajangna taya anu bisa keuna kana anggota badan lawan. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lamping pasir nolong kawin kaya jalan bisa disorang gunungna ngajegir tepat luhur manuk mapalang caana berat
Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yater. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna taya mega nahalangan gumulung rasa kabuhuna rasa hari wangtas ilang dagelingan jagonota ya tandingan asihna sama nanjur ngaran si Rawing harita. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.